Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang menjelang sore ya. Di teu apa bade neraskeun bakalan wayang Semar. Teh Pak Munutna ti Jaka anu di mana teh? Bojong Soang begitunya, ajakan di Bojong Soang. Pamunut teh kantun hiji deui ieu kantun Wa Semar. Terus di bakalan tah ka para baraya abah anu biala lajar teh tuh ieu heula tah muncul teh ieu heula tuh nggak bakalan wajah teh kieu kamari anu lebat di Banten itu bah hoyong ngandamel panonna teh kumaha tah kieu heula panonna teh sekarang anu Kang Dadang anu di Cianjur. Kang Dadang mah tos ngabentuk pangitannya akan pun diajar ngalemeskeun. Aya deui nu lebet di Ciwidey tetanggi mah. Ba abdi hoyong diajar mangga eta mah kantun ngabukaanna di YouTube tos seueur 160 video pamit lepat. Dirinya tos aya cara-caranya. Kita kantun gaduh peralatan intinya. Peralatannya sederhana, cuman peso hukum tah ya. Peso ragaji gedog bor begitunya. Ayo raya ya abah nuju ngademu Wa Semar. Lanjut.
Take baraya-baraya abah anu nuju di alalajar di YouTube abah teh ta sapertos kieu. Pami bade ngada mau aja teh kieu heula kedah di patotan heula. Supados kiri kananna sami. Aya di kelopak panonna teh didekokeun heula. Punten ka para ahli abah mah teu maksad kumaha nya ieu mah hanya ngayakeun pelajaran kangge anu minat di alalajar da abah ge henteu rumaos sae lah masih kena seueur kakiranganna ngan ieu mah ka para anu di alalajar di YouTube abah teh diajar teh satos kieu.
tuh baraya-baraya ke pikiran wasma kieu tuh tah kantun sa palise. Tuh baraya-baraya Abah ya wayang wasmar teh sakitu kieu tah ieu teh pesenan aajaka nu ti Bojong Soang wayang teh jiga ieu saurang teh hoyong ieu na hoyong aya kuncungna ku bulu wayang sakitu kieu. Alhamdulillah ya wayang wasmar teh tos beres kantun penghamplasan sareng pengecetan tah ieu teh pesanan aajaka anu ti Bojong Soang tuh aajaka ieu kantos beres tah ieu Arjunana tuh sareng Gatotkaca tah ieu Pak Haji Tatang tuh Pak Haji Tatang ya terus beres kantun warna tanya pilihlah cara cacak beres wae bah ya Haji Koharna tah ya ban bengona ya ban kemo maksudnya ya kantun pengecetan panggitan Pak Haji saya Pak Kajaka sarantos we katanya wayang nama katun pengecetan sadayana alhamdulillah terus rengse sadayana katun pengkuasan pengecetan kabaraya Abah anu merojogikeun hasil karya Abah biasa ngawe-awe anu tos aya di payun sareng di Facebook aya di IG aya apunten ke para ahli Abah teh sanes ya ieu mah Abah mah bagi-bagi ilmu seueur hoyong belajar ning wayang teh seueur ke hoyong belajar anu hobi eta Abah kadinya hukum ya alhamdulillah anu belajar seueur anu minatna seueur kitu nya kitu we nuhun ka penggemar Abah anu tos manco di YouTube Abah. Ayeuna tu Abah bade ditutup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.